hirup mah ulah dijieun ribet lur. Kajeun imah urang butut oge, kajeun imah urang panggung oge. Da anu alus mah imah batur, moal jadi bibi urang. Walaupun imah gedong tapi anu batur, walaupun imah urang imah panggung, nu penting mah nyaman keur keluarga. Teu boga duit ikhtiar, teu boga beas ikhtiar, eueuh suluk neangan. Lamun budak gering ubaran, lapar karidahan, jeung naon we dengan nama. Nu penting mah urang sehat, bisa jadi tenaga. Lamun boga hutang, sabar, dangaran ge jalma hirup moal leupas tina hutang. Rek nu beunghar, rek nu miskin, pasti hutang mah boga. Intina sing sabar, bari terus ikhtiar. Sanajan penghasilan anjeun leutik keun bae, sanajan pagawean anjeun ngan saukur buburu keun bae. Nu penting anak pamajikan bisa dahar, geus bahagia urang. Da ari ngaranna lalaki hebat mah lain lalaki anu jago gelut, tapi lalaki anu bisa nyumponan keur keluargana. Keun bae hirup urang ere gaya ku batur oge, kudu ngarumasakeun urang mah jalma teu boga. Nu penting mah kudu loba syukur ka Gusti Allah anu geus maparinkeun rezeki ka urang. Kajeun penghasilan urang leutik ge nu penting aya barokahna. Tong ngadenge kana omongan batur, sabab jalan hirup urang beda. Pahit peurna kahirupan, teu leuwih we ku sorangan. Da dulur mah moal salilana nulungan, babaturan moal salilana maturan. Nu geus sidik we keluarga sorangan. Kitu